Woi, Mar, kemana dia? Woi, ketorek celukan kon ngilik-ngilik. Lah kenapa koeng? Woi, kemana dia? Wih, jahoan nyalkan aing, mana kita wujudna? Ih, ya sama dia. Di hotel nyelukan dia kuat kedar-dar biur aing. Ka mana sia? Main di kaca gede, nih sebentar, sudah menang hiu gitu. Wih, bantak kan bisi dia ngeusik di gede menang hiu. Atau sudah mah menang hiu gitu. Bolongo dia teh bolongo. Gubuk dia mau gubuk. Hari dia rame-rame di kamar gitu. Geus ka dia lah dia anyekal tarangna, haraengnya dia. Naon gitu ya, ngeganggu aing di ngeusup bae. Kade dia. Nek ada bagus di menang hiu. Coba anyekal tarang dah. Ben kembali. Oh, jauh sarua tah ieu. Panas lagi jubur sami dia. Edan bos. Atau dia nabe goblok aing di ngeusup kaca gede ngeganggu aing. Dia nabe di bolong mall aing hiu bareng di Cigede mah. Weh, atuh pencekin aing mah hiu gitu Cigede. Atuh aing kaget mun hiu di Cigede. Atau lah di Cigede mall aing hiu. Hari ini rame-rame di kamana? Ya biasa aing ngarjak barudak caon, ngarepkeun lembur cenah mah pangdenge mah. Ngaramekeun lembur kumaha? Bisa yo dia milu bae jeung aing, urang ngaramekeun lembur. Jeung ngeusup moal meunang barang aing mah. Emang bakalan meunang dia ngeusupna. Teu nyaho. Mentak edan dia bisi. Dia geus sampai mah kudu dikompres jeung cihaneut ieu. Ngeusup aya hiu di Cigede. Geus mah jeung ngeusup amat mending milu bae dia jeung aing ngusulkeun duit teh lumayan yuk. Geus ayo lah burongan. Geus mah jaya lah. Kayaknya orang Indonesia pula. Mau dikertuan nang wanti dia ulah beul sia. Oh geus tangguhan di deo. Mele es teh jus. Kayak tunggu yang layanan. Non gitu. Es teh jus. Kayak kedeng. A few inches later. Ya asna. Geus naon mang? Seger. Anta lihat hayang. Yang kabeh mah. Kabeh. Weh tapi boh. Woi kok dia mihilaan bae. Geus terang. Aing si Asna. Kemau, gak peduli saya. Ya aing mah kanya mah teng mah dia ngerihangan aing siga naon wae. Siga sanjos ya. Nek. Jauh ke lain. Mantap. Ya minum tak? Minum gak aing menginum lagi nih. Mantap. Eta mah es aing beak. Oh no. Weh dan kayak kena acara-acara gitu. Jadi lempeng jauh teh ka di dieu. Atuh ieu tempatna anu nek aing ngayakeun acara teh ieu tempatna tah di lapangan. Ja, lembah hewan kiamat sih nek bal kuda tenan. Geus kayaknya honda aku yang kayak jadi bere instruksi bae. Bagus lah, kumasya bae mah tidinya.
Woi, nu lainna siap teu nih? Geus dah kade karumpul. Oh, gitu. Laju nu milu acara make helm kabeh. Atuh, kumaha gitu. Jujur aing mah teu make helm gitu. Teu make hulu dicoplokan. Laju aing jadi wasit aya rompina teu we ya. Wih, tenang be, si rompi emang geus disiapkeun ku aing. Geus pokona mah tinggal lomba be. Wih, ada geus gitu mah. Laju mana ieu rompi aing? Kayak tangguhan aing nyokotkeun. Cocok ieu jeung orok mah ieu. Aing ya plastik terus. Penting mah aya be rompina lah kalau mengecewakeun. Yo, rompina jeung dari yang pakai. Plastik beureum. Geus aja pakai pae. Jas merah. Iya, geus ade teh enten. I don't know. Oh, he tried it. Bagus ya rompina. Cocok tuh rompina. Buat tuh mantap. Pas. Biasa lah orang mulai acarana ke Brag sore. Gimana nu peserta tadi? Orang mulai be. Aing. Geus siap candara dia. Watu siap. Bisa ayo baris. Yo posisi dararia geus menang aing ngatur. Dengekeun kan tampiling ku aing. Dengekeun. Ieu wasit si bokok di ditu tuh. Ya. Ari wasit ini ieu si Udi. Beh pojok kiri. Oh, geus ada. Aja aing kudu kumaha ya? Posisina belah mana aing? Isi Mika ini beh dieu ya, beh dieu. Oh, ini dia. Ari dia kok. Anu helm kacan ya. Moal nya aing make helm nu kacaan, asup angin meureun beungeut aing. Wis tenang bae, gagah pokona mah make helm eta mah dijamin mantap. Pasti dia make helm eta mah juara, helm wasiat eta dia. Gagah. Ya peduli saya. Oh geus gertah kadinya tah gerak baris. Oke, aing ya burung siap. Oh dia belah dia. Siap. Paten. Dia nu dua ka dieu can kabegean antrian. Iya nih, helm ini ya. Ini yo. Sudah lempang. Namun dia jadi tuh helm pojok nu beureum. Kumaha yo wasitna siap teu? Iya tuh siap bae. Asal aya ieu bae. Oke, gampang masalah duit mah, asren. Segera ditulis tuh. Mangkok siap teh dia. Siap. Bagus yuk. Oke. Mana lain nih? Siap tuh. Siap. Oke lah, mantap. Oke. Kayak iya dia dah instruksina aya dina wasit. Kadengkeun aba-aba wasit we nya. Oke, siap. Kumaha peserta sarariap? Siap, Mang. Siap. Raria yuk, engke nyokot helm. Ngejat ke ditu tuh. Cokot bahan wae di dinya. Ka dieu yo, finish di dieu. Kumaha paham? Siap, paham. Oke. Yo lah.
Siap. Siap. Oke. Woi, wait, woi. Hei. Hei. Wait. Dia mah goblok dia pakai helm kok balik. Aku menjawab dibalik. Oh, dibalik helmnya. Lagi Oke, siap. Oke, siap. Penonton siap. Kayak kue ngitung berapa? Siap. Geus lo beul-beul, hitungan kuing langsung. Hiji, dua, hiji. Bang, dua bae, rati lunak gitu. Iya. Goblok dia bisa ngitung, Bo. Enggak. Terus aing main hitungan. Hiji. Oh, emang mas nama parah itu bisa ngitung hiji. Tadi ada 26 meureun. Tadi 22 ira tiluna, Bo. Nyambung ieu wasitna. Wih, tadi gede dia. Ngitung. Oh, inget. Cek Robert Einstein mah eta hiji dua tilu. Ulang. Woi, ampurannya tadi salah ngitung ya. Maklum bae di sekolah teh ya. Tuh, ulanginya. Hiji. Dua. Tilu. Oke pemirsa. Oke. Juara 1 dimenangkan oleh Ciko. Ciko. Beri tepuk tangan.